Mitra anu mulia sabada mangjaya namatkeun bagian ka-108 carios nyambung nuju duna Rusia Curug Cikidang ayeuna nincak bagian ka-110. Mangjaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun tiasa dianggo hiburan pang beberapa. Atuh para mitra sadaya kecap nu disebatkeun para mitra sadaya atuh ieu para wargi sadaya nyaeta nu disebat cenah kecap pangantir teh para mitra sadaya anu batuk ge para mitra jegoh batuk cenah kitu nya kaserang panyawat batuk rupina ieu ngalanongan para mitra ulah dilamikeun para mitra panyawat batuk mah kitu diantara cenah para mitra. Mangga ayeuna mah seueur landongna percanten landong herbal nyangkakeun. Percanten cenah landong ngadamel ku anjeun anu tina cenah ieu cenah para mitra seueur sareng daun saga mangga nyangakeun. Percanten landong di dokter mangga nyangakeun. Kumaha kabiasaan sewang-sewangan mugi ngadamel. Maka para mitra Rusia Curug Cikidang kalangan Kileuksa dina bagian ka-110 urang lajengkeun wilujeng ngadang. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-110. Mudah-mudahan ieu acara tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-110. Para mitra kaum dangu teu ngalobakeun catur tiluan bring ka jero karaton. Ading nuturkeun paneuri ari putri ngareneng jeung raja sup ka hiji kamar. Pok nyarita, tali dieu parantingah hias sok geura jalankeun sing hade-hade. Lamun geus beres bejan kula urang ngamimitian pesta di negara. Mangga Kangjeng Raja lah bade dijalankeun ku abdi. Ading api-api nurut kana oraj ka raja. Ngomong sopan saterusna raja kaluar ti kamar. Ari ading ngajanteng teu jauh ti nyi putri nu tetelan nyinining pisan. Sakedapan mah duanana silih teuteup siga nu teu percaya kana kajadian nu karanapan. Tapi lila-lila mah ading sadar yen manehna teh keur ngemban tugas ti mangkurip. Kudu neangan nyinining ari ayeuna geus aya di hareupeun, kudu buru-buru diakalan. Nyai, nah bener ieu teh nyinining. Nah geuning bet aya di dieu atuh. Ceuk ading ngamimitian nyarita ngaharewos. Kang ading, leres pisan abdi punining pang aya di dieu katipu ku siluman sarta di dieu dipaksa rek dijieun prameswari. Tapi abdi mah teu narima da sieun malah hayang kabur ngan teu bisa terus api-api daek. Bari aya pamentah yang dihias ku manusia nu ngaran ading. Ta ayeuna bet aya akang ka dieu. Nah kumaha carana Kang? Ceuk nyinining bangun teu sugema pisan. Sabab siasatna hasil. Kitu. Bagja atuh aya milik sadarea kieu lalakon akang mah. Darak-dak ading nyaritakeun lalampahanana. Ti mimiti ini tug nepi ka danget harita dicaritakeun anu singkatna. Tak kitu lalakon teh akang mah nyai. Siga nu teu kaharti ku akal puguda teu ka ngahajar ka dieu atuh. Malah mah cilaka akang teh tapi ayeuna tepung jeung nyai. Siga nu meunang ngatur we. Kumaha ayeuna ka mana jalanna mun kabur? Kumaha carana we Kang yu ayeuna keneh urang kabur? Ike heula urang neangan akal. Ading napalkeun curugna kana tarang mikir neangan akal pikeun kabur. Geus kitu pok nyarita. Nyai kudu meunang pakean eman atawa tukang masak. Nya, urang pake sarta urang kabur ka jalan tukang. Meh teu kanyahoan, ceuk ading. Di dieu mah teu aya eman abdi ge can kungsi tepung. Malah tukang masak teu aya, aduh ka di mana da teu terang. Jawab nyinining. Aduh, kumaha atuh rek terang-terangan we kitu? Kapaksa Kang kumaha atuh? Jep jarempe duanana ngarasa bingung. Tapi akhirna mah ading jeung nyinining nekad. Terus kaluar ti eta kamar pating keteyep bari dodongkoan. Hayang bijil ti karaton kabeneran lawang ka tukang molongo tuluy duanana bijil silih cekeleungeun. Sanggeus salungkar salingker di sababaraha tempat. Akhirna bebas tina kungkungan raja di dinya tuluy lulumpatan nyingkahan karaton. Mapai jalan nu lempeng jeung taya hahalang.
Nyinining setengah digusur ku ading bakat ku hayang gancang. Ulah gancang teuing Kang Ading beri mah capek. Wayahna nyai bisi kasusul ku musuh. Pasti ngudag lila lama. Terus duanana lalumpat deui ningalkeun pilemburan. Rek balik ka Cibonteng bari mawa hate nu deg-degan. Sieun para mitra ka udag kudu nyarusul. Barang geus jauh ti lembur duanana ngarandeg bingung lantaran hareupeun teh walungan. Caina ngaguruh mata keung mustahil mun bisa digojayan teh sabab tarik meuni nyeot. Wah, cilaka aya walungan kumaha mun geus kieu nya? Ka mana balik ye? Ngojay tukang ju urang cobaan ada moal naon-naon, ceuk Nyinining gede wawanin. Padahal mah para mitra sadaya manehna sorangan teu bisa ngojay. Atuh ading ngahuleng tuluy ngadeuketan ka walungan. Neang-neang kaayaan cai sugan teu tarik teuing tapi yakin lain lawaneun. Berat cai nyai cai na gede moal katahan. Kumaha atuh mangkaning tare aya nu nyusul Kang? Ading teu nemalan. Manehna bingung jabaca nyaho kana cara-carana kabur ti nagara eta. Da yakin kabege aneh jeung can wawu. Barang keur ngahulang mikiran pilampaheun burudu loba jalma nu ngudag. Marawa pakarang sewang-sewangan bari pating gorowok mata ketir. Hei bangsat! Bangsat tewak! Cenah meuni rame. Puguh ading meni ngarenyag tuluy malik ka tukang teu kanyahoan geus rob pada ngepung manehna teh. Malah mah aya nu ngarontok ka Nyinining tuluy ditewak sarta dibawa ka karaton ku opatan. Ka ading aya nu newak tapi bisa dibantingkeun pelug duanana labuh, ceneng ading luncat ka walungan, ujubar lep leong ka bawah palid. Atuh nu ngepung carolohok lantaran teu ngarti kana maksudna ading nu nekad ka walungan. Datang tu bakal cilaka tungtungna nu ngudag baralik deui, bari jeung haneueul lantaran musuhna kabur. Ari ading harita teh usaha satekah pola sangkan awakna teu eleh ku tarikna cai walungan. Najan jeung bari palid oge hayang tetep dina kaayaan sadar, ulah nepi ka teu eling siga nu enggeus-enggeus. Ading ngojay sabisa-bisa ngerahkeun sesa tanaga. Waduh, aya wae ieu mah. Geus rek hasil kala kasusu, tapi ayeuna malah aing geus boga kayakinan. Ya Nyinining dipaling deui ku bangsa siluman, aing kudu balik heula ye. Minta tulung ka Aki Antri, ceuk ading dina hatena. Tuluy nahan awak sangkan teu ngalelep ka jero. Untung cai teu loba batuan tapi ngawenghari teh para mitra. Hati-hati teh cai teh maju narata bisa diakalan ngojay beuki lila beuki kahilir ading tetep nahan dirina sangkan salilana eling jeung sadar kana dirina pribadi. Di wetan pajar gesibar manuk sairan baleger patemalan dina tangkal awi. Akhirna berai beurang harita teh ading geus hanyat ka darat. Tetela aya deui di alam manusa. Ading rada apal ka daerah eta nu pernah nakalireun lemur Cibonteng anggangna kira-kira 5 kilo. Alhamdulillah aing salamet ye. Aduh. Aing can yakin yeun anu kungsi ka alaman teh ngimpi atawa kumaha. Da mendingan saliwat pisan mimitina teu eling basa aing palid ayeuna inget deui sabada aing hanyat ka walungan. Ading mikiran lalampahanana nu can bisa dicekel secara pasti sabab rarasaan ading teu teteg bisi pangalamanana dina impian. Teu kacatur di jalana ading geus tepi ka lembur Cibonteng. Cik rarasaan manehna mah kakarasa poe sapeuting nyaba teh. Tapi nu sanyana mah urang Cibonteng geus kalengitan ku ading salila 4 poe 3 peuting. Aing moal ka imah keun bae lah da moal nanaon ieu. Aing kudu langsung ka Aki Antri minta tulung bisi lat manten. Cek hate ading bari tuluys ngajugjug ka imah Aki Antri. Harita kira-kira tengah poe. Barang jol ka imah Aki Antri nyampak aya nu boga imahna. Malah ka kararengse ta salat lohor puguh we Aki Antri meuni bungaheun. Nempon datang teh lantaran geus teu salempang deui ayeuna. Bagea ujang. Alah. Kumaha lalampahan teh da buuk meuni ka lalotor. Baju jeung calana rangsa. Tas di mana jang ading jatuh? Aki Antri nanya bangun teu sabar. Padahal ading diburuan kene. Sanggeus diuk dina bang barung pok ading nyarita. Ki abdi teh lapar hayang dahar jeung nginum. Memeh nyaritakeun lalangkon teh hayang nukaran apanya hayang nginum heula ki. Hehehe bener kudu kitu ujang. Kudu kitu terang-terangan ka Aki mah. Sok atuh ka dieu. Aki Antri ngartieun. Tuluy ka dapur teu lila geus datang deui bari mawa cai enteh sateko. Jeung disangu sapiring ditambah ku deungeuna. Ading teu ngomong deui kop kana gelas terus nginum geus kitu ngahanca sangu meuni ngalimed.
akhirna daharna rengse pok nyarita Daryanaker. Oke, abdi teh manggih pengalaman aneh ki nu kacida mata kreuwasna. Kieu lalakonna teh ki derek-dek ading nyaritakeun pangalamanna. Kabeh taya nu diliwat ku Aki Antri di Bandungan kalayan taliti tur ati-ati. Tak kitu pangalaman abdi teh ki. Ayeuna bade nyuhunkeun tulung we ka Aki na kumaha carana ngabebaskeun Nining ye. Tiasa ku abdi atawa moal. Pami Aki bade moal angkat ka ditu mah nyuhunkeun pakarangna we atuh. Acan api elmuna nu mati sangkan abdi tiasa nulungan Nining. Ceuk ading. Sabada nyaritakeun pangalamanana. Atuh meuni unggut-unggutan Aki Antri teh ayeuna mah ngarti jeung bisa neguh kana kaayaan kaayaan Nining. Bagja temen ujang mun kitu mah aya milik ujang ieu teh. Keun ulah leutik hate Aki bakal ngabantuan kana maksud ujang. Arisanya nama Aki teh sanggup ngadatangan ka nagara siluman eta. Da Aki nyaho ka manehna. Tapi ayeuna mah geus meujeun lamun Aki ngawarah kanu ngarora teh. Atawa mere pangajaran ka hidup. Nu baris jadi gaganti Aki mun Aki geus maot. Ta ayeuna kieu ujang ading. Nining teh belaan ku ujangan ujang ku Aki rek dibahanan pakarang nu ampuh. Nu baris bisa ngaragrageun siluman nu maling Nining. Jung kacai heula mani sing bersih tuluy abdas. Sarta tenangkeun jiwa tentremkeun hate ku Aki rek diwirid ilmu pikeun ngelehkeun siluman ayeuna pisan. Mangga ki mangga. Ading bungaheun manehna buru-buru kacai. Rek bebersih para mitra baju jeung calana katut sarung dibere nginjem ku Aki Antri. Malah sakalian jeung totopongna atuh sanggeus dipake mah beleg we aki-aki tulen. Ngan bedana teu boga kumis bodas anu ngamapaesan beungeut. Sanggeus sagala tarap ti ading dibawa ka jero imah ku Aki Antri. Panto ditutup bisi aya semah. Ading sila meuni mendeko. Hareupeun Aki Antri nu geus sayaga pikeun ngawiridkeun ilmu. Siap ujang Aki rek mere heula jampe atawa wirid pikeun mukakeun alam siluman. Sina katempo ku urang pek baca heula bismillah. Mangga ki ading nurut kana parentah ti Aki Antri. Sanggeus rengse tuluy diwirid ilmu pikeun mukakeun alam siluman. Satungtung can apal mah tuluy dipapatahan. Nu akhirna ading sanggup narima eta ilmu kalayan lancar. Bubuhan geus panteng kayakinan jeung kapercayaan. Apal ujang? Ki atur nuhun lah dupi salajengna kumaha? Ayeuna ilmu pikeun ngaragrageun siluman nu maling Nining, moga-moga sing mati. Ngan ujang sing tenang ngagunakeunana ulah gugu. Mun bisa keneh malawan heula ku tanaga kasar, lamun teu kuat kakara gunakeun ilmu ieu sarta ulah poho baca syahadat 3 kalinya. Mangga ki geus kitu mah ading diwiri deui ilmu nu mati. Pikeun ngelehkeun siluman nu maling Nining. Ading bener-bener husu diajarna. Atuh dina waktu anu singkat geus bisa nangkep sakabeh ilmu nu dibikeun ku Aki Antri. Da sakitu we nu penting nama pek apalkeun sing bener-bener. Ngarah teu kagok ngagunakeunana. Ceuk Aki Antri Daryanaker. Atuh teu talangke deui barabat ading maca kalimah-kalimah nu bieu diwiridkeun. Tetela geus kacangkem ku ading malah beuki lila beuki lancar. Asa napel dina uteuk jeung letah katut bibir. Sigana teh bibir jeung letah mah para mitra geus apal teu kudu dibarengan ku hate dina macana bakat ku apal-apalna. Apal ki kumaha salajengna? Kieu ujang. Kulantaran ilmu ujang masih kene aya watesna. Hartina can loba nu sejen pikeun adah kakuatan musuh. Jadi dina tarung kudu bisa ngarengsekeun ku waktu nu sasingket-singketna. Leuwih gancang leuwih hade bisi itu ngajak adu jajaten leuwih loba. Bisi hidup kawalahan. Jadi mun geus tepung langsung we gunakeun ilmu eta. Ceuk Aki Antri nerangkeun cara-cara perang jeung siluman. Mangga ka hartos pi dupi miosna iraha ki. Nya sabada magrib we kudu initi di kaditu teh. Ngan kade kudu salat heula sing husu. Menta ditang tayungan kanu maha kawasa. Sabab manusia najan loba ilmu jeung kanyaho ge tetep ngan sakadar ngajalankeun akal tareka. Dan ngabulkeun manging Allah sahiji tak kitu ujang. Ceuk Aki Antri mepelingan. Ka ading sarta mere pituduh nu pasti. Mangga ki sadayana ka hartos. Heug atuh pek ayeuna mah geureureureuh heula. Ngan kade ulah wa kabalik ka imah sarta teu kudu bebejakan ulian.
Mending cicing heula di dieu bari ngapalkeun kalimah-kalimah ti aki bieu. Mangga sejang ngiringan ki. Saterusna ading cicing di dinya. Bari ngapalkeun ilmu-ilmu nu bieu katarima ti aki antri. Ku aki antri dibarengan ku ilmu-ilmu sejen malah geus ngapalkeun teh sacara teu langsung geus ditambahan kakuatan batin. Para mitra kaum dangu, panon poe beuki ngulon nu akhirna tepi kana watesna. Surup katukangeun gunung ading buru-buru dangdan tuluy salat magrib. Sanggeus rengse salat magrib ku aki antri di inuman ciasak herang sagelas. Sina bea kabeh sanggeus minum cai awak ading karasa hampang. Ki abdi bade mios nyunkeun biduana we. Oh bradi duakeun pisan ku aki. Kade sing ati-ati jeung kudu eling kana sagala rupa nu keur tumiba. Ulah gugu, ulah reuwasan. Kade sing panteng kayakinan kanu maha kawasanya. Jawab aki antri. Hatur nuhun ki abdi bade tumut kana pepeling ti aki permios ki nama tu sing hasil bari salamet. Jug kedah jig jeung para mitra sanes nam. Ai nama para mitra sadaya kudu dibarengan jig mah init. Sanggeus tarap ti ading init ngajugjug ka sisi walungan anu kungsi di sorang ku manehna. Horeng teu jauh ti lembur Cibonteng da ayeuna mah geus apal kana kaayaanana. Ading init sorangan bari mawa kayakinan nu kuat yen manehna bakal hasil ngelehkeun siluman nu maling nyinining. Urang gancangkeun carita ading geus tepi kanu dijugjug. Manehna ngarasa yakin yen pikeun nempuh alam siluman kudu cicing di sisi walungan. Nu kamari kungsi malidkeun manehna reg cicing di dinya. Wah, moal nyalahan ye. Sigana di dieu kudu ngamimitian muka lawang teh. Muga-muga sing lancar ulah aya itu ieuna. Cek ading bari tuluy peureum. Harita para mitra kakuatan batin sinamuseur sarta sakabeh ingetan dikadalikeun. Akhirna mapatkeun jampe ti aki antri pikeun muka alam siluman ngarah kanyahoan ku panon lahir kawas di alam manusia. Barang cacap mapatkeun jampe pamakena dedengean jadi beda. Sepi jempling asa di alam impian sora cai nu tadi ngaguru simpe. Teu aya nu kadenge berai ading beuntak breh katetempoan jadi beda. Yakeun geus bisa nempo ka alam siluman atuh meuni atoheun ading teh. Alhamdulillah geuning laksana niat aing ye. Muga-muga hasil nu dimaksud sing bisa nepi ka nagara nu dicicingan ku nyinining. Ceuk ading tuluy leumpang lantaran hareupeuna teh geus aya jalan ngebat. Meuni lempeng taya hahalang naon-naon. Ading leumpang bari rarat-reret nempoan kaayaan di sabudeureun eta tempat. Manehna geus teu ngarumah sabab geus boga pangalaman ari lunta ka alam kitu mah. Lancar lalampahan akhirna anyog ka hiji lembur. Tetela kungsi di sorang ku manehna basa tas palid teh. Tah ieu ngaranna. Nagarana pasti muga-muga nyinining aya di dieu. Tuh karaton siluman itu tuh. Nu kungsi asupan ku aing. Cik aing narek didatangan rek kumaha nu bogana ye. Ading tuluy muru hiji wangunan anu kungsi di asupan ku manehanana. Ayeuna mah teu keung atawa sieun, malah mah hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Hayang geura tepung jeung raja nu ngaran Roro Dekok. Sanggeus tepi kanu dituju langsung asup teu bebeja heula ka Ponggawa nu ngabedega di lawang. Nya puguh we Ponggawa teh ngambek. Jeleng luncat ngahalangan lawang tengah bisi ading tuluy asup ka karaton. Manusia, rek ka mana ha? Kunaon teu bebeja heula ka kami ha? Teu perlu bebeja da moal aya gunana, kaula perlu tepung jeung raja nikah. Ya bawa kaula ka hareupeun manehna, jawab ading tegas. Puguh si Ponggawa amak darajana dihina ku ading. Kalayan teu ngomong deui Ponggawa ngaheumatkeun gadana rek ninggang sirah ading. Mun nilik kana babandingan mah gada jeung sirah jigana sirah ading remuk. Tapi barang kejeret gadakeuna kana tarang. Gada ancur jadi lebu mancabura ka mana-mani. Ading teu regrog-regrog manehna teteg hate jeung tangtungan sarta teu petot-petot mapatkeun jampe pamake. Bari ngapalkeun lumayan akibatna teh bisa nada serangan nu model kitu. Ponggawa colohok bengong. Montong colohok hayo geura bawa aing ka rajaanyeun sia. Mun teu ngagugu hulu sia dibejadkeun sia ku aing. Ading ngancam. Ponggawa mending ngadeg-deg manehna teu wani ngahalangan ka ading kalah kalumpat ngabecir ningalkeun ading. Sinurus tunyung teu gabreg ka era sia. Ading kukulutus terus asup ka karaton. Teu aya nu ngahalangan barang tepi karohangan tengah ading rarat-reret nempo raja tapi teu aya dina tempatna. Kamana nu gelo teh sia? Nah teu diuk dina kursi kerajaan si bedul teh. Ngaranna teu hese neangan ieu kursi diancurkeun sia ku aing.
serepet Adi ngalugas bedogna. Hiu. Harita teh para mitra ngade korsi dibarengan ku kalimah anu mati, ku bari maca kalimah mati. Na atuh dengan sekali ngade korsi lebur jadi lebu. Sora ancurna korsi kadenge ka mana-mana pating saleor mata keung. Ading hookeun nempok kitu teh asa teu percaya kana kakuatanana. Tapi dina akhirna sadar yen eta teh lain kakuatan manehna, tapi kakuatan paparinti Gusti Nu Maha Kawasa. Adi ngucap syukur alhamdulillah tuluy rarat reret neangan musuhna. Susuganan rajana datang atawa nyinining nyamperkeun. Tetela teu nyalahan para mitra. Torojol aya nu datang si horeng Roro Dekok. Nah anu ambekeun pisan ngadenge kerajaan manehna diruksak. Datang bari nuding-nuding nuyun nyinining nu beungeutna pias siga nu jiga mayit. Sanes nuding barina nuyun. Syukur sia lamun sia buru-buru datang pasarakeun eta putri ka kaula. Eta teh pibatureun lain pibatureun sia deuleu. Pibatureun aing ceuk Ading ujug-ujug kasar nyaritan. Da inget kana amanat aki antrian kudu ngarengsekeun masalah kalayan dina waktu sasingket-singketna. Hah? Kunaon sia sading ngomong jang diheui. Syukur sia datang deui najan teu datang rek diteangan ku aing. Sabab sia geus sianat ka aing di titangah hias kalah mawa kabur putri. Jawab Raja Roro Dekok bari molotot. Panon semu hurung tapi Ading teu ngalobahkeun debat pok nyarita tegas. Raja edan sia lah. Aing rek nanya mending masrahkeun putri atawa mending dihancurkeun ieu nagara ku aing deuleu. Pek we tinggal milih sia nurutkeun ka hayang sia deuleu, ceuk Ading bari molotot ka Raja Roro Dekok. Wani jeung ludengan teu aya dipikasieun. Puguh raja kekerot wakat ku amek panon buncelik nanakeun amek nyadak. Bangsat sia ngahina ka aing manusia lemut. Kumaha wani sia ngahina ka pantara aing rasakeun sia diwajak ku aing. Raja Roro Dekok maju salengkah. Nyinining dilesotkeun sarta lumpat ka sisi da sieun dikabarerang ku nu tarum. Nyai ka dieu nyai ulah deukeutan raja setan. Ading masih kena sempet nyarita ka nyinining. Tapi panon nu geus mureleng ka musuhna. Atuh nyinining meuni haripeut nyamperkeun da memang geus hayang geura balik ka lemburna. Mung cicing di dinya nyinining nangtung tukangeun Ading. Manusia ngahina sia ka aing rasakeun deuleu. Raja siluman maju dua langkah. Leungeun urang was ngalayang kana beungeut Ading. Siga nu hayang ngrekeb malah matak paur sabab kukuna ngadak-ngadak meuni manyangan bani lalancip. Ading harita para mitra bari maca bismillah teh masang kuda-kuda. Tuluy ngayunkeun dampaleungeun rek nyabet leungeun musuh nu beuki deukeut. Hiu cebet ditepak ti gigir kuak Raja Siluman ngacerit karasana panas ku manehna. Tobat, aduh tobat, ampun, 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 ampun. Cenah bari tuluy mundur para mitra sadaya. Harita teh Raja Siluman diserang ku Ading harita teh para wargi. Atuh puguh para wargi anu mulia. Raja Siluman teh ciga nu hayang kabur panon burahay beureum. Beungeut nu tadi kasep ayeuna robah pikasieun sarta huluna tanukan. Nempok kitu nyinining meuni ngadeg-deg sieun jeung keung nempo Raja Siluman. Bangsat sia. Memeh awak sia jadi sok deuleu ye. Memeh awak sia. Hah? Diajurkeun ku aing, coba jawab heula. Saha ngaran sia? Jawab sia. Jeung naon sababna kumaha maling nyinining, ha? Jawab. Sok sia mun teu jawab ku aing disiksa bebeakan deuleu. Jawab sia. Para wargi sadaya harita teh para mitra. Ading nanya bari taki-taki manehna panasaran hayang nyaho kana jujutanana. Tapi Siluman teh can ngaku eleh. Atuh candaek manehna jelaskeun saha sabenerna manehna. Harita teh para wargi kalah kana rajang deui. Leuwih banget ayeuna mah teu ngadeuketan, tapi kalah ka ngajauhan. Dua leungeun didorongkeun ka hareup dampal naramakah dihias ku kuku nu ranggoas. Iya, modar sia manusia. Cenah kurilap aya sinar bodas anu kaluar tina dampal leungeun. Sakilat narajang ka Ading. Tapi Ading teu ngejat manehna ngangkat dua dampal leungeunna dipake ngahadang serangan musuh. Bari maca sahadat 3 kali akibatna sinar bodas ti musuh malik sakaligus sarta nyebrot kana babangunan tukangeun Raja Siluman.
cegur kadenge sora menitarik mata ketir. Pululu wangunan ajur parabot para mitra paburanta. Kebeg Raja Siluman ngarenya gelantaran kakak pakarang napalik. Kurang ajar. Tetela cucungah manusia. Montong waka suka bunga sia. Montong waka seri dari rasakan hijau. Cileng Roro Dekok luncat ka pojok belah kenca. Tuluy masang kuda-kuda sarta ngadorongkeun dua dampalengeun ciga tadi. Panonu bolotot muraleng ka ading ciga hurung ngandung racun. Para wargi sadaya barasat aya sinar emas nu nyurubuk kana dada ading. Tapi kalayan gampang pisan ditahan ku dampalengeun ading nu dibarengan kumapatkeun jampe pamatihna ti Aki Antri. Barasat kurilap ceger aya sora naningan gelap. Malik kana awak Roro Dekok rumpuyuk bru Raja Siluman Namru. Teu kuateun hudang deui tina sungutna kaluar getih kentel lalamaran. Aduh, ampun. Raja Siluman gegerungan bari ngusapan dadana beungeut tutung jiga kaduru. Rupa pikasieun tanuk jiga ngaplek rek coplok. Ayo nangtung sia, urang adu jajaten jeung aing, ceuk ading nangtang. Manehna begitu teg hate sabab yakin kalimah-kalimah ti Aki Antri. Gede maunatna, matak kaget jeung matak teu percaya. Tapi untung ading geus loba pangalaman di nagara Siluman. Teu bingung teuing ku kajadian kitu. Ari Raja Siluman nu katelah mayang kerama atawa Roro Dekok. Harita keur meujeuhna bingung. Lantaran ambek keneh ka ading tapi geus teu kuat nangtung. Nyerah can rido ngalawan teu wani akhirna ngahulang bari ngararasakeun kanyeri panon molotot ka musuh. Awas ieu lamun teu ngajawab sakali deui, ieu nagara ku aing dibubukeun ku kau. Ye, sina ajur jadi lebu. Jawab sia sangaran sia. Naon sababna kumaha wani maling nyining? Jawab. Mun teu ngajawab rasakeun deuleu. Ading ngadorongkeun dua dampalengeun bari ngawejang kalimah-kalimah nu marati pikeun ngalumpuhkeun Siluman. Eta jurus tumerapna ka Roro Dekok panas lir diduruk ku seuneu nu kacida gedena. Harita ge ngagurubug bari jajeritan teu kuateun nahan panas. Ampun ulah kitu kaula mah rek ngajawab kana pertanyaan Anika. Ampun, eureunkeun heula. Kaula teu kuat. Cenah bari gegerelengan bakat ku panas. Ading ngagugu leungeun diturunkeun lalaunan reg Raja Siluman cicing. Teu gegerelengan teuing. Sok jawab sing jujur bisi awak Andika anjur. Hangaran kaula mayang kerama atawa Roro Dekok nagara kaula ngaranna Gulung Watu. Pangna maling nyining kaula aya nu nitah. Kaula aya nu marentah tapi teu kebat nyaretana jiga nu sieun. Saha nu marentah ka sia? Hah? Naon sababna jiga nu sieun deuleu? Ceuk ading bari mureleng ka Raja Siluman nu geus ampun-ampunan. Kaula diparentah ku manusia deui. Tapi kaula ge gutuh ku pamajikan nu matak nyining ditunda di dieu. Sabab kaula sorangan hayang boga pamajikan dah kitu. Ceuk Raja Siluman Roro Dekok. Ayeuna bebeja terus terang ngeunaan lalakona. Ading menikerung can bisa neguh kana maksud Siluman. Ya, kaula teu hayang nyaho ka ngaran manusana. Nu penting hayang beunang. Taina lamun Andika hayang salamat kudu hasil newak manusia nu marentah ka Andika. Sanggup? Mun teu sanggup Andika bakal dihancurkeun ku kaula. Jeung nagarana sakalian deuleu. Ceuk ading. Manehna bisa pisan ngatur siasatna. Sabab mun kudu ngalayanan manusia deui asana teh berat. Sabab manusia nu ngelmu kakuatanana bakal ngaleuwihan para siluman. Kitu perhitungan ading. Lamun kitu carana kaula sanggup newak eta manusia. Asal kaula dibere hirup sarta dibebaskeun tina hukuman. Sabab kaula mangan sakada diparentah, heug ku kaula sanggup nyangkalak manehna. Jawab Roro Dekok jawaban tegas jeung ngayakinkeun. Sabab hayang salamet ka ading geus taya kawani. Syukur lamun kitu mah. Di mana ayeuna manusana? Jauh atawa henteu? Jauh jeung deukeut pikeun bangsa kaula taya hartina. Najan sakumaha jauhna bisa kena didongkang kalayan gampang. Keun eta manusia rek dibawa ka dieu rek dicangkalak sakalian moal bisa kabur deui. Ceuk Raja Siluman bangun nunguntu. Manehna sanggup newak manusia nu marentahna atuh ading bungaheun pisan pok nyarita deui. Syukur lamun kitu carana mah. Sakalian eta manusia leungitkeun kagagahanana sangkan teu ngamuka kaula. Hayu tuturkeun kaula. Raja Siluman Roro Dekok nangtung tuluy leumpang ka jero karaton. Dituturkeun ku ading jeung nyinining malah nyinining ge teu daek jauh ti ading. Leungeun muntang bakat ku sieun. Rek ka mana urang teh Kang Ading? Nyinining ngaharewos, ulah geumpeur nyai urang rek newak manusia jahat. Nu marentah Roro Dekok sangkan maling nyai. Taina urang cangkalak sakalian nitah manehna.
Urang macan puguh katewak atuda, jawab Ading. Di mana tempatna? Akang eca nyaho tuturkeun siluman. Sing waspada Kang bisi manehna nipu ka urang. Nyinining hariwangeun bisi ditipu ku siluman. Nu aya di dinya mangkaning can apal kana kaayaan nagara et. Ulah sieun akang sanggup ngancurkeun ieu nagara. Lamun manehna hianat ka urang keun leutik hate. Bandungan we saterusna. Mangga atuh. Nyinining ngarasa regreg tuluy lempang nuturkeun raja siluman. Leungeun katuhu muntang ka Ading ku Ading dicekelan sakalian bisi leungit deui. Para mitra kaum dang, asa geus jauh lempang teh tapi teu karasa capek. Ari nu disorang tetep poe di jero wangunan rada poek jeung sumpek matak eungap. Tapi Ading jeung Nyinining tuluy lempang nuturkeun raja siluman nu janji rek newak manusa nu nitahna. Akhirna reg raja siluman teh eureun. Tuluy ngareret ka Ading jeung ka Nyinining geus kitu pok ngomong. Basana tetep kasar najan taluk oge. Manusia daguan di desa kedeung. Engke kakula rek ditemongkeun ku kaula manusia nu marentah ka kaula. Ulah milu bisi kajadian binasa. Kaula rek ngadaguan di dieu, awas ye lamun hianat atawa kabur. Rasakeun wawalas kaula, sabab najan kabur katungtung jagat moal burung diudag ku kaula, ceuk Ading ngancam. Ulah salumpang kaula tara jalir janji. Jawab raja siluman les ngaleungit teu kanyahoan initna. Nempo kajadian kitu para mitra Ading rada reuwas, bisi siluman teh kabur teu balik deui. Tapi buru-buru negerkeun hate bari maca kalimah ti Aki Antri, pikeun ngajaga kamungkinan bisi siluman hianat. Kamana initna siluman teh Kang? Nyinining hariwangeun. Akang kitu nyahokeun bae lah ulah salempang. Akang geus ngawejang ajian pikeun nyangkalak eta siluman. Lamun manehna hianat bakal cilaka. Jawab Ading jiga nu ngarasa yakin jeung deui gede kapercayaan kana amanat Aki Antri. Jeung panteng kayakinan kanu maha kawasa. Abdi mah keueung aya di mana ieu nu sanyana Kang? Akang kitu nyahokeun bae lah ulah gugup. Urang diuk heula Kang abdi mah cangkeu. Gek Nyinining diuk dina batu nu aya di dinya, Ading diuk di girinana, jep duanana jempe teu aya nu ngomong deui. Cag urang tunah heula kaayaan Ading jeung Nyinining. Anu keur aya di alam samar jeung teu kanyahoan di mana-manana. Ayeuna kocapkeun deui Aki Jumin jeung Ruhya nu geus lila katuna. Harita kira-kira jam 7 sore kira-kira wanci Isya. Aki Jumin jeung Ruhya dariuk di jero guha dicaangan ku lantera meunang malingan ukur remeng-remeng bungkul. Ruhya jeung Aki Jumin kacida bingungna lantaran geus lila ngadaguan hasil pagaweanana. Tapi can aya beja-bejana acan. Ruhya geus apir bea kapercayaan ka Akina lantaran usahana teu mawa hasil. Ki, kumaha ieu teh geus saminggu ngadagoan? Can aya hasilna? Nang geus acan nita maling Nyinining teh. Mana atuh buktina? Kesel ngadagoan can aya beja-bejana acan. Ceuk Ruhya ngamimitian nyarita. Panon melong ka Aki Jumin nu ngajentul mata keueung sabab ngan katempo remeng-remeng ari janggot jeung kumis bodas katojo lampu. Ulah wakabe akarepan ujang da Aki ge moal ngalalaworakeun atuh kana kahayang maneh. Jeung da Aki ge sarua keheul ka urang Cibondeng teh. Hayang ngawarah we ka manehna, tangtu Aki soson-soson dina usahana. Aki nita siluman rorodekok, make perjanjian lamun teu hasil dina waktu 7.7 peuting siluman dihukum pati ku Aki. Da kitu ujang. Ari ayeuna sabaraha poe Ki? Ruhya jiga nu hayang nguji. Janji jeung 7 peuting kakara 5 poe jeung 6 peuting. Nu matak teu kudu bea karepan aya keneh waktu pikeun ngarengsekeunana. Nya teu naon atuh kuring mah ngagugu we kana amanat Aki. Tapi tata aya naon di luar Ki meni ngaguru kitu. Ruhya curing hak ceulina meni rancung-rancung bakat ku hayang sidik. Kana sora nu ngaguruh di luar malah mah Aki Jumin reuwaseun. Tuluy nangtung panon melong kalawang guha. Tetela para mitra harita teh kacida mata keueungna. Lantaran aya sora nu ngaguruh di barung ku angin ngagelebung. Sora sea handaruan jeung de anjing babaung aya reureuhna. Ditema ku sora koreak pating koreak mating mata kelewang. Puguh Aki Jumin jeung Ruhya gegebegan bisi aya naon-naon nu tumiba ka maranehanana. Waduh. Silaka euy. Aya balai ieu beda karasana kana hate. Aya naon mata keueung jeung sieun ieu? Aki Jumin kakara nyarita nyebut sieun. Biasana mah tara aya kasieun kuno kitu malah mah beunang disebutkeun cocoan nu kitu teh. Da manehna mah ngagayuh angin, bisa ngayakeun tindakan kawas ka siluman, tapi harita hatena ngarasa peot. Boboa siluman datang Ki rek setor Nyinining ka kuring.
Ruhya kadinya wae pipikiranana lantaran geus kesel ngarep-ngarep kadatangan Roro Dekok durek setor nyinining ka manehna. Tapi nepi kadanget harita can aya beja-bejana acan estuning lebeng matak jengkel. Memang bener rek datang si Luman teh, tapi na matak sieun jeung mata keung ye, naon sababna? Beda karasana kana hate, cek Aki Jumin meuni keukeuh nyebutkeun keung. Kawas geus meunang pirasat yen bakal aya kajadian goreng. Samemeh aya nu nyarita deui. Harita pas lantera pareum kaayaan di guha meuni poek meredong. Teu katempo ngupetkeun curug-curug acan puguh nuduaan meuni calangap bakat kureuwas. Jeung teu ngarti lantaran asa pamohalan mun seuneu dina lantera kudu pareum ku angin da bunyi ku kaca lantera mah. Jeung deui teu karasa aya angin nu asup ka guha ngan ukur sorana bungkul. Cilaka ya kira-kira goreng patut euy. Kudu kumaha mun geus kieu ye? Ina Aki mah kalah kananya ka kuring. Aki nu kudu mikiran, kudu kumaha mun geus kieu? Naon bakal kajadian? Cek Ruhya malik nanya. Manehna keheuleun ka Akina nu kurang rancing geus dina nyang hareupan kaayaan kitu. Kalah siga nu gugup atuh ngadenge omongan incuna kitu Aki Jumin keheuleun, pok nyarita ka Sarnaker. Jempe si Ruhya. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Daing teh keur mikir deuleu. Sabab hayang nyao kana nu sabab-sababna. Nari siang ngababag-balikeun teuing ka aing teh. Ngajedog sia benyit eueuh ka becus mah. Aing keur mikir ngan hanya kal waktuna keburu beak.